Bah, duh aing teh hirup teh kieu wae bah euy. Naon teh? Pusing bah. Lieur urang teh hirup teh kieu wae lah teu waras susah teh ka ditu ka dieu ge teh ade bah kumaha solusina bah urang euy. Oh, hayang usaha dek. Nya Hayang babari rezeki. Bener bah. Gampang atuh. Ya. Orang aya dukun alus kenalan. Eta mah, wah, nu usaha teh baraju. Di mana bah? Balunghar. Ah, duit heula aing mah ku aing dianteun. Mana? Sok. Sabaraha abah mentana? Boga duit sabaraha mereka aing. Aya sakieu bah. Oh, sok bae. Ayo aing antar. Ayo. Ya. Mang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mang. Cenah ka dukun kalau diajak ka Pak Ustad kumaha ya? Ya. Ya Allah, dukun anu ngabeungharkeun mun aya mah ku aing tadi kontak. Hayang beunghar yang alus usaha ka dukun. Tah, Pak Ustad, bere pepeling ye, bere ceramah tah si Mang Dayat. Hayang alus usaha hayang maju kalaka nan aya ke dukun. Tah, obrolan Pak Ustad. Punten Pak Ustad. Mangga. Lumayan. Hayu Mang, aing ke deula. Mangga, Bajek. Bapak gaduh rugi naon? Abdi teh kieu Pak Ustad. Masalah dunia Pak Ustad abdi teh tos usah kana sagala rupiah abdi teu sae wae. Kedah kumaha abdi teh Pak Ustad. Bapak kieu terkait dunia itu sifatnya sementara dan kita hidup cuma sesaat. Qala illa bistum ila qalila, cuma sebentar cuma Allah kata. Nah, dunia itu tempat susah, tempat orang temerih di alam dunia. Kalau kita ingin sukses di alam dunia ini, pertama kita kembalikan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan setelah itu perbanyak kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, bersalawat dengan ikhlas. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi, lam yamut mual bakal pai hatta yubasyaraluh bil jannah, sebelum tempat kita dilihatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah Bapak, orang teh membaca sholawat, insya Allah rezeki kita min haitsu la yahtasib, datang secara tidak terduga-duga, entong datang kadu. Allah, masya Allah. Sok moga-moga Bapak sing berkah, sing barokah, moga-moga usaha lancar. Amin ya Allah ya rabbal. Punten abdi bade netepan. Mangga hatur nuhun. Mangga mohon. Beti payun Bapak. Mangga pilujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bang Jack aing kalah diajak ka Pak Ustad euy. Coba duit aing disipen tak ku Bang Jack tadi 100.000. Tapi aya halusna oge ketang urang dibenerkeun ku Pak Ustad kana jalan anu hade. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya, tapi aing tinggalin lah. Waduh, coba li oci. Karet motorna halus. Kagak aing nama. Anjing, coba dia kira apa beli motor dia? Maka beli siapa kan? Oh, siap karet. Dah. Aing belum balik nama. Jom itu sakadang. Ke Hararayang. Maka aing. Aing mah kerja mah kerja duit kieu mah aing sombong aing nama lah. Dudung aing. Wali be aing. Galak kena motor halus. Kali aing kinit. Kinit. Motor RT? Rapat. Sia nu nyawa geus sombong jiga nu bener ke motor sia. Ternyata motor RT. Ulah ini kenapa cicing? Milu atuh. Sia Subeli. Ulah kan cicing siapa beli malin urusan. Teng milu atuh milu. Ulah. Cicing. Sia. Pantasan tadi bareng nginjem ka aing. Aing motor sia teh eta mah. Aing tadi nama Erek Agus eutik. Sia. Siap. Balik. Motor Erek Agus Si porkas ya. Wah, mau balik lagi mau udah aing be aku si porkas ya. Hah? Kenal man? Sok diuk tas. Nanti si mana mereka?
Diuk. Ya siap, Mang. Kenalan, Mang. Cicing. Oh. Ngopinya enak banget orang ya kita. Nya atuh keur tadi Rizky mah. Mau kopi apa? Eueuh. Apa? Rokokan hiji mah. Hiji kas deui tah. Deui. Nah, bayar tuh mah. Ke mana? Nah, tadi tuh. Ke mana? Kayak perlu. Mana tuh nya? Jig atuh jig. Ah. No. Kuya, sudah teu mal kapanggih.